Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuri para wargi kumadar ramang pamudah-mudahan sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Satatan dikawitan semkuring umajak kana tatiana subscribe. Mangga diklik tombol subscribe na teras like, teras komen, teras aktifkan notifikasina. Kana paratos subscribe, kana paratos like sareng komen sareng aktifkan notifikasina. Pamudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Pamudah-mudahan dijabat rezekina sareng disehatkeun badana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga orang lajengan bayi jajar-jajar Sunda cai panon sakti dina bagian anu ka-22 na kesadayana mararanco mangsa alam harita beki berang bayi di buruan imahna neng mala harita loba jalma anu ngarob-rob ningali ka si Agus jeung Bahadongo katut wandana. Kabehanana mencorong ka Bahadongo jeung ka Wandana. Menikeun ka molotot teu mah lantaran cecep ka Bahadongo jeung ka Wandana. Pokarita Bahadongo cemarita. Tete lanjeun teh si Agus teh nya euy. Anakna Bahadano sok lah. Tarungna urang mimitian. Lamun teu mah dewe geus eleh ku anjeun Agus. Kakaraha anjeun kudu ngelehkeun Wandana. Wandana mangrupakeun cewara kawat anu can pernah aya nu ngelehkeun. Wandana si payung sakti. Percayalah ka Abah mah. Can pernah nu ngelehkeun da ngalawanan oge ka karek dua sirah lin karek dua hulu. Namun teu mah geus ngalawanan jelema anu loba 100 dah. Can pernah anu ngelehkeun ya bisa disebutkeun jawara kawat eta mah. Wah, sia bangkawara pisan Agus. Sok lah, urang mimitian darungna. Raketak Bahadongo harita ngagunakeun jurus Karang Maruta. Mangrupakeun jurus andalanna Bahadongo. Sedangkan si Agus mah biasa bae, cicing we kitu. Henteu masang jurus biasa bae. Sedangkan Neng Mala harita aya di tukangan si Agus malahan mah Neng Mala teh maju sababaraha lengkah sangkan nangtungna teh sarua atau sajajar jeung si Agus. Tenang Nyai, ya mau urusan agangnya Nyai mah lalau we ayeuna mah. Ke lamun nu itu tuh si Wandana narajang tagakara ku Nyai lawanannya. Lah Bahadongo na katingali nama kesaktianna teh biasa-biasa Nyai. Tenang we tenang. Neng Mala harita unggek tanda ninghaeukeun ka si Agus. Sedangkan Bahadongo harita masang kuda-kuda dina jurusna harita jurus Karang Maruta mangrupakeun jurus andalanna Bahadongo. Mun teu makakeun ku jurus eta, maka jalma teh bakal ngaclang saterus nama harita langsung rubuh merjing ngutahkeun getih. Tapi si Agus oge geus bisa ngihijir kana kesaktianna Bahadongo. Jurus Karang Maruta si Agus manggeus apaleun. Yen eta jurus teh memang jurus pinunjuk. Tada cadangan aing Agus. Ya! Jurung Bahadongo harita loncat. Barang jeung napak kana taneuh cek. Bahadongo harita ngadorongkeun dua leungeunna kana badan si Agus. Hiuk. Karasa ku si Agus harita aya tenaga lapis anu neubrak kana badanna. Si Agus harita masuk diri dina jurus masuk ke bumi. War hiuk krugdas. Si Agus sarua harita ngadorongkeun hadua leungeunna ka hareup. Bantrokan dua kekuatan harita menikeun ka ngarieg. Tempat eta jadi ngarieg jiga aya ini bae. Jalma-jalma harita silih cekelan leungeun lantaran bisi naon bisi nya cenah bakal aya ini tetelangan sakedeung. Dua cirim harita adu hareupan barejeng ngerahkeun kakuatanana. Dua leungeun si Agus didorongkeun, dua leungeun Bahadongo geus sarua didorongkeun. Ragatek ter. Wadana ngageleter leungeunna teh harita. Si Agus harita nenjrag lemah. Kebrig wer. Kajadianna memang ngagetkeun Bahadongo.
Dina sabadana si Agus ngageblikeun sukuna kana taneuh. Wer cingkang. Badan Bahdongo ujug-ujug aya anu ngabantingkeun. Kalayang koleang kedebut harita di hareupeun Wandana. Anjing, aduh. Tonggong nyeri nyai, aduh. Wandana rikat nolongan Bahdongo cenah nangtung deui. Bahdongo rada sumengir nyeri lantaran tonggongna kena pisan kana taneuh, cangkengna rada nyerieun. Sok sanajan kitu Bahdongo henteu nempokeun ka nyerina. Terus harita babatak sangkan normal deui, sangkan jag-jag deui. Nya, cek ulah oge. Ilmu abah teh sakumaha abah henteu ah. Oh gowe, tumerapna ka Bahdongo mah harita, beungeutna Bahdongo harita menikeun kebeureum lir besi atah beuleum. Sok ah, maju di bah, maju di. Jangan sakitu, cenah abah teh jora sakti, ayo. Maju di, yo, maju. Jika anu sieun geuning abah mah. Atawa yang dipindo ku gulai teh bah. Ragatak Bahdongo harita ngawatek jurus deui. Jurus sekarang maruta keneh ngan levelna ditingkatkeun. Regetek. Panggawara si Agus. Wandong sombong si anjing ah. Ada ya, aing can rumah saya lah ya. Ya! Julung! Bahdongo loncat teh seperti tadi. Sanggeus deukeut ka si Agus harita dua leungeunna didorongkeun deui seperti tadi. Hiuk! Wus! Wer! Si Agus oge sarua harita ngadorongkeun dua leungeunna. Bantrokan dua kekuatan seperti tadi deui bae. Hiuk! Hup! Juluger! Harita mah aya dua kekuatan bantrok teh ngakibatkeun taneuh anu aya di hareupeun si Agus jeung Bahdongo teh hancur babulisa. Juluger! Rieg. Alam di dinya harita ngarieg. Genteng-genteng imah oge aya nu nyerolok malahan mah. Wer. Dua kekuatan harita bantrok terus harita dipusatkeun kana musuhna masing-masing. Dina kayaan gitu si Agus nenjerak bumi seperti tadi, Bahdongo oge sarua harita nenjerak bumi. Kajadian memang luar biasa hebat. Hiuk wush, juluger, cengkang. Bahdongo harita ngajengkang seperti tadi. Si Agus oge ayeuna mah ngajengkang tukang. Syualit calik deug. Si Agus harita mancukeun di tangtunganana, tapi Bahdongo mah harita ngajengkang kalayang koleang. Untung we Wandana harita ngajerenat siat kap. Wandana harita newak banana Bahdongo. Mun teu ditewak majigana Bahdongo teh bakal meubeut saperti tadi. Barang jeung ditewakna ku Wandana, Bahdongo harita ngutahkeun getir lambaran, kejelok. Aduh. Alah, Elap kena dada. Bahdongo harita nyekelan dadana. Anu memang karasa eungap, karasa nyeri deui. Tapi sok sanajan kitu Bahdongo henteu nempokeun ka nyerina. Jalma samodel Bahdongo mah memang da heuras di hatena teh. Kumaha bah? Dek maju deui atuh mah ye. Ah, sekalian ya atuh jeung anu awewe nya sok maju lah. Maju. Tah ieu mah bagian si Nyai Ini malah, uyahna we maju nyi. Kene, eleh mang ke ku angkang ke dibantuan. Tenang. Abah, keun we lah. Si Agus mah bagianku lah seperti nama abah mah istirahat we lah nya. Ayeuna mah bagianku lah bah. Tenang we bah. Jalma sabadala si Agus kieu mah ya tutumaneun ieu diantepkeun mah bah. Hati-hatinya Dede lah si Agus teh jalma biasa geuninganan. Boga eusi. Hati-hatinya ya ilmuna luar biasa hebat. Tenang bah. Can pogo hebat ari ngalawan ku lama. Wandana si payung sakti harita lempang maju ka hareup. Si Agus harita mere ruang pikeun neng mala sangkan bisa nyang hadepan Wandana. Nyai suka
Makanya yang enak mah maju sok. Sing percaya diri, sing yakin. Oke, insya Allah bakal menang sok ah. Neng malah harita maju sababaraha lengkah ka hareup. Dua tangtungan wanoja nyatana neng malah jeung Wandana harita adu hareupan. Memang lamun ditingali kana bentuk badana mah Wandana anu leuwih unggul. Sedangkan neng malah mah budak leutik atuh da masih keneh ngorak keneh, masih keneh remaja keneh. Sok gunakeun ilmu anjeun malah. Cenah anjeun teh sakti mandraguna sok tong asa-asa. Neng malah harita neuteup ka Wandana. Ragetak neng malah ngagunakeun jurusna. Jurus anu geus diajarkeun ku si Agus sok senajan eta jurus teh jurus masih keneh jurus dasar. Tapi neng malah boga kayakinan jurus dasar anu digunakeun ku dirina lain jurus biasa lantaran digunakeun enak ku dirina make kekuatan tina cai panon sakti. Samemeh neng malah adu hareupan kadinya neng malah geus nginum heula cai panon dirina nyatana cai panon sakti anu geus nyebar nyaliara kana sakabeh badana. Sok we tong maju. Wandana tong asa-asa sok maju we lah. Jangan loba ngomong jeung wing masuk maju. Tong maju lah. Nah, ting. Maju we maju, padongong sakedeng-deng ge bakal paeh. Maju we maju. Pogo we. Caritaan neng malah sok senajan biasa gitunya kadengan nama. Tapi pikeun Wandana mah harita menikeun kanyak beureum. Kagak anjeun ngomong teh ha? Neng malah si malah. Tada aya serangan kula ieu. Hiya! Curilat. Wandana harita ngajurilat ngagunakeun jurusna. Beureup katuna harita ngablesur kana dadana neng malah. Tapi edas kecepatan neng malah geuninganan luar biasa. Kalepat, keplos. Wandana harita menikeun kaget. Dina kayaan gitu, neng malah harita bisa mabuk. Mabuk ku leungeun katuna kana pipina Wandana. Hiuk gablok. Galeong. Untungnya Wandana masih bisa mancukeun di tangtunganana. Wandana kaget lantaran kecepatan gerakan yang malah memang luar biasa. Bisa ngalihkeun dirina. Cileung Wandana harita luncat terus nama harita beureup katu jeung kencan kang kedor kana dada jeung carehan neng malah. Tapi neng malah harita papalicetan. Hiu kileuk bos. Teu kanyahoan harita neng malah ujug-ujug bisa ngaengkas kana dua sukuna Wandana. Hiu prat kedebut. Wandana harita mebet kana taneuh. Kurentel hudang deui. Neng malah harita dek ngejek kana dua sukuna Wandana, tapi Wandana rikat harita luncat pada jeung ngacuralitkeun badan di luhur, cileung kalayang, cucalit telik. Wandana harita geus pancun nangtung dina taneuh. Neng malah harita malikeun badana neuteup ka Wandana. Sararea anu nyaksian harita henteu mah nahan napas. Lantaran kacida tegangna ningalikeun Wandana tarung jeung neng malah. Budak leutik tarung jeung jalma anu geus dewasa, malahan bada Wandana mah geus masuk ke jalma anu geus kolot atuh da. Tapi sok sanajan kitu, sararea ngadukung ka neng malah. Hidup neng malah, dogong neng malah. Hidup neng malah, semangat Nyai, semangat. Semangat Nyai, tong sieun. Jalma samodel kitu mah kudu dipaehan Nyai, sok maju. Gege dogong ka Nyai. Sok maju Nyai dong asa-asa. Jalma-jalma harita cinggerowok ngadukung ka neng malah. Semangat neng malah harita ningkat lantaran didukung ku pangeusih lembur Citapen. Mang Samin, Mang Irja nyaksian, si Ukus oge harita nyaksian. Hate mah keketegan, jantung oge ratok tutunggulan, tapi sok sanajan kitu tetep pancun nangtun teu ngaganggu kanu keur tarung. Ragata Wandana harita ngagunakeun jurusna, nyatana jurus payung sakti. Siat-saat payung leutikna harita dibuka. War payung leutik teh harita diputerkeun. Sararea nyaksian kana eta kejadian memang luar biasa. Siat blesat. Tina payung sakti harita kaluar jarum sakti anu sing blesur kana badan neng malah. Ningali kitu mah neng malah kaget oge, buru-buru mundur saeutik ka tukang. Culalit celik. Siat cerap. Harita jarum racun teh nancrep dina taneuh di hareupeuna neng malah.
Si Agus dina waktu harita mah kaget oge. Tete lagi ninganan eta wanoja teh mibada jurus anu ahing. Bisa ngaluarkeun jarum sakti tina payungna. Hati-hati nyai euy. Hati-hati. Eta jalma teh boga jurus anu aneh. Hati-hati nyai, hati-hati. Neng malah harita hati-hati pisan. Neng malah dina waktu harita merem kedua panona bari ngabayangkeun jurus anu anyar, jurus anu can pernah digunakeun ku dirina. Sok sanajan manehanna teh bogan jurus tapi nyoba-nyoba we hayang ngabayangkeun jurus anu anyar. Nyata jurus tameng sakti. Dirina harita teh ujug-ujug harita aya cahaya ngalipudan kana badana. Hayalan Neng malah memang diijabah ku nu kawasa, sok sanajan kakara harita digunakeun tapi saperti bakal ampuh pikeun ngayunan jurus payung saktina Wandana. Wandana harita muterkeun payungna. Ngan untung Wandana henteu ngupakapik payungna kitu ka dieu mun teh mah dikupakapik ka jalma nu sajen mah jigana teh loba jalma anu bakal kasoran, anu bakal jadi korban. Dina pada kitu nama Wandana masih keneh boga hate, masih keneh boga rasa karunya, masih keneh satria, nyatria dina waktu tarungna. Pelesat. Harita jarum sakti sing blesur kana badana, kana anggota badan Neng Mala. Tapi dina waktu harita mah memang aneh. Hiuk wush, pelentrang. Kadang harita suara jarum teh sing belentrang kena pelindung anu aya dina badan Neng Mala. Saterus nama eta jarum teh sing kaluprak harita kana taneuh. Sok sanajan eta jarum teh loba pisan sing basur tapi tanah baus kana perisai saktina Neng Mala. Neng Mala harita maju samemeralingkah ka hareup. Pelindungna atawa tameng saktina Neng Mala kaciri harita buburicakan. Wandana si payung sakti kaget oge ningali kemampuan ilmu silat Neng Mala anu memang luar biasa. Siap. Pulsap. Harita seperti tadi dibae payungna diputar-putar. Curujus. Harita jarum sakti teh sing blesur kena badan Neng Mala. Tapi seperti tadi dibae henteu nembus. Jarum racun sakti teh harita ragragan. Dina kayan gitu Neng Mala teu bisa ngantep kitu bae lantaran lamun teh mah mineng kitu-kitu wae mah da bakal nyilakakeun ka dirina. Bisa wae jurusna teh bakal ngaleungit lantaran kakuatan tina cai panu sakti teh terbatas. Syilat Neng Mala harita ngablesat cirimna ngolepat. Teka nyahoana tuda Wandana bakat engku gancangna gerakan Neng Mala. Beureub ka Neng Mala kena pisan ngakadaor kana dadana Wandana. Hiuk blesat hiuk jebrot. Cengkang. Wandana harita ngacengkang. Saterus nama harita ngadalik deg untung masih keneh bisa mancukeun di tangtunganana. Tapi Neng Mala nyusul tepus ngagunakeun jurusna dengan kecepatan luar biasa kolepat. Harita geus tapi kana deketan badan Wandana. Asa-asa suku Neng Mala belah katuh harita ngakedor deui bae kana dadana Wandana. Hiuk copet cengkang koleang kerebut. Wandana harita meubet kana taneuh. Ker harita jalma-jalma anu hadir anu nyaksian kanu keur tarung harita menikeun ka surak eak-eakan bakating ku bunga Neng Mala unggul bisa ngelehkeun ka Wandana. Wandana ngarasakeun kanyerian pohara dua kali hantaman tenggelan jeung tajungan Neng Mala ngajadikeun tantu di jero. Belohok harita ngutahkeun getih. Bahdongo nembe kitu buru-buru nyamperkeun ka Wandana bari jeung terus dihudangkeun. Hati-hati nyai. Eta jalma teh geuningan sakti. Kumaha ya urang mun geus kieu? Hanena mah urang kudu ninggalkeun ieu patempatan, bah. Lantaran mun teh mah terus-terusan maju, urang teu bisa ngontupan ieu mah. Urang indit, bah. Moal bisa ngelehkeun si Mala. Ilmu kasaktina lumayan hade, bah. Ayo urang indit, bah. Ya sabada kitu mah Wandana memang geus teu untuk pandai pikeun nyanyang hareupan Neng Mala. Wandana jeung Bahdongo harita teh ninggalkeun eta patempatan. Saraya nu hadir harita nyurakan Bahdongo, ini ngomong itu ngomong ieu pokona nama beak Bahdongo teh harita ceuk paribasa urang teh mah di era-era lah gitu. Memang da mantes lah pikeun Bahdongo mah di era-era oge. Lantaran jalmana tuh dah jalma jahat,
jalmana jalma belengong anu hayang teh nyeun kakacoan wae. Bisa mah anu nyaksian kana kejadian eta ngarasa bungah ning bala anakna bisa unggul ngelehkeun Wandana jeung si Agus bisa ngelehkeun Bahdongo. Sararea harita nyamperkeun ka si Agus jeung Neng Mala. Saterusna mah si Agus harita dipungu ku saurang, Neng Mala oge harita dipungu ku saurang bari jeung eak-eakan. Hidup Neng Mala, hidup si Agus. Wah, hebat pisan euy Neng Mala. Hidup Neng Mala, hidup Agus. Hidup Jang Agus, hidup Neng Mala, hidup. Sararea nyebut hidup menikeun ka barang, meniskeun ka seah na keranan. Jalma jahat ya mah seperti Bahdongo jeung Wandana ngageter oge hatena, ngadenge jalma menikeun ka cing corowok, menikeun ka cida bungahna lantaran Neng Mala jeung si Agus bisa ngelehkeun Bahdongo jeung Wandana. Bahdongo jeung Wandana leumpangna memang teu bisa gancang lantaran geus kabeunangan ku tatu di jero. Tapi sok sanajan kitu leumpangna salse oge teu buru ngajauhan lembur Citapen. Pangeusi lembur Citapen ngarasa bungah jeung reueus lantaran Neng Mala jeung si Agus bisa ngalihkeun Bahdongo jeung Wandana. Ya saterusna mah Neng Mala jeung si Agus teh arasup ka imahna bisat mah jeung deui jalma-jalma sejen mah harita pupuriak we barali ka imahna sewang-sewangan bari jeung galecok ngomongkeun anu cikeneh kajadian nyatana tarungna Wandana jeung Neng Mala. Anu diomongkeun teh Neng Mala we jurus-jurus Neng Mala jeung jurus-jurus si Agus kacida luar biasana cenah. Teu mimiti harita mah jalma-jalma teh loba anu hayang diajarkan ilmu silat, hayang diajar ku si Agus. Para pamuda, para pamudi oge menikeun ka jadi sumanget hayang bisa kana ilmu silat. Waktosna parantos Epkom dangu insyaallah urang teraskeun dina bagian anu ka-23. Wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.